Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang di pamirsa sareng simkuring di channel Politikus Cilik. Anu dina dangat ayeuna simkuring baris medar dongeng dina bahasa Sunda anu judulna Ratu Siluman Oray. Pamirsa bade ngemutan anu teu acan subscribe mangga diantos subscribe-na, like, share, sinareng komen, oge loncengna dihurungkeun supados tiasa mintunan atanapi ningali atanapi ngadangukeun carios-carios dina basa Sunda anu enggal di channel Politikus Cilik. Pamirsa sapodos teu nyangkolong kana waktos mangga urang ngawitan dongeng dina basa Sunda anu judulna Ratu Siluman Oray. Kasangsaraan hirup anu panjang, kanyeri, kapeurih, lir taya tungtungna. Lieuk eueuh, ragap taya, budak remen ceurik nahan lapar, pamajikan mineng ramisak nganaha-naha, bet hirup pinanggih lara sangsara, nyeri hate rejet asa disasak, jiwa mangkrung kumalayang, mapai-mapai panglamunan anu can puguh di mana heunteupna, bingung, liwung. Rek menta tulung kasaha, da puguh cukleuk leuweung, cukleuk lamping. Aya oge dulur di kota, lain pentaeun jalma masakat. Sabab dulur-dulur jareneng jadi menak, berat beunghar, lubak libuk, loba harta. Kahirupan orang kota ieu loba anu ararane. Imah ulug ablag lega, kamarna pabalatak, tapi lamun kadatangan semah orang kampung, imahna ngadadak, ngariut, ngaheuretan. Beda jeung orang kampung mah imahna leutik, heureut, tapi lamun kadatangan tamu, eta imah anu tadina heureut, bet ngadak-ngadak, ngalegaan. Ku terus ngungkung kabingung jeung loba barobeda pikir, antukna jiwa teh bobor karhayuan. Kaludeung kateuneng dina nyanghareupan hirup, ilang musnah tina pangarasa. Antukna jadi kaeunteupan gin dipikir, lat poho katemah wadi lali ka purwadaksi. Buleud patekadan sejaneangan dunya barana pikeun ngarobah hirup, geus gilig ati rek tapa ka gunung sugan panggih jeung anu bisa mere harta banda anu loba. Rek siluman ke, rek bangsa jin teu paduli. Asal bisa mere harta banda anu loba, rek disorang bae. Kitu patekadan harita kawas anu nya. Nitih wanci nu mustari minta kana mangsa nu utama. Rebun-rebun keneh geus nyulusup masuk di antara rungkun-rungkun nu ting rungkunu baseuh cibun. Srog anjog kapiluweungan nu paroweh caneom. Areuy-areuyan rambai tina dahan kiara anu nya jangkungna nya badag ngarampidak. Sora turaes nyengsreng matak heueung, matak mau ringkak bulu punuk. Bet handap cai walungan herang ngagenclang, lauk beunteur ting kucipak kahilirkeun kagirangkeun di jukutan jarangkung, balak di sisi gawir nulung kawi. Luak lieu rara tereret bre belah tonggoh palebah memunggang, aya padaratan belenang, sisi ting jalugrug batu gede leuyit. Batu sagede-gede leuyit. Padataran iuh linduh kapayungan dangdaunan nu keur mejeunna hejo ngemplok. Dina sela-sela batu diuk sila merenahkeun diri, ngarengha panjang ngareureuhkeun jiwa. Mupus sagala barobeda anu matak ngaganggu konsentrasi. Diuk tungkul panon dipeureumkeun, pangrasa dihirupkeun. Sagala kabisa diwatek diamalkeun, jumrit naratan langit, sukma kumalayang, mumbul kaelak paul. Neangan pangharepan,
Jempling diri ngaheneng raga meneng di antara hiliwirna angin gunung nu nyecep tiis kana sumbalung renghap alon jantung di eureun endagna teu kanyahoan ti dituna ujug-ujug aya angin puyuh ngagelebug muter palebah eta padataran leungit angin puyuh cangelek hareukeun titinggalian teh aya wanoja dangdanan putri raja jangkung lenjang di kabaya panjang nganggo sinjang rereng gading nyamperkeun ngadeuketan. Kang gugah Kang Lir koneng katetesan apu panon lelaunan dibentakkeun ari breh luncat bahak kaget panon bolotot sungut melohok kembang kadu luak liuk bari garot ateul kawas jalma kurang saeunan nu tadina batu taringgul nu tadina leuweung gledegan robah jadi gedong sigrong buruna lega pinuh rupa-rupa kembang nu keur mangkak bareukah sengitna ngahiliwir angin-anginan leuwih kaget deui dina teras gedong bet aya putri geulis campernik kulit hejo cadurang cangkeng lengkeh lir papanting raraina lir bulan purnama geulisna geus lain populasan ieu kula aya di mana hate pinuh ku pananya Wilujeng Sumping Kang bet eta putri geulis teh ngabagiakeun ku sora anu halimpu di barung imut ngagelenyung socana seukeut nembus teh jantung nu gadak-gadak motah teu puguh wirahna. Anjeun saha? Jeung kuring aya di mana? Najan ketug jantung tetunggulan maksakeun tumanya ka putri geulis nu nyantong hareupeun. Abdi anu katelah Diah Pramani Akang menuju aya di kerajaan Giri Manggala. Nu geulis teh ngajawab daria di barung ku imutna anu kareueut. Sakapeung panonna mencrong kawas nu nyidik-nyidik kana tantungan diri. Diah pamani Giri Manggala asa teu ngarti ieu teh nah nyata atawa mimpi kuring teh himeng arane tadi teh aya di leuweung ganggong anu caraneom barala nah ayeuna bet aya di tempat anu kacida endahna Teu nyimpen Kang salira leres-leres aya di dieu tempat janten tamu agung Kang Wasim Abdi Kang yuk kalebet Kang ngajak ka jero gedong sigrong bari leungeunna nuyun leungeun asup ka jero bangunan anu agreng blus ka jero gedong beuki kaget deui bae di jero gedong teh kawah istana ubina ditutup ku permadani warna hejo anu gambarna banget ku endah mayak pak sakuliah rohangan anu ubud ablag lega dina langit lampu hias tina kristal ranggeyan tingkolenya harerang ngarengkog rada asa-asa boskeun lengkah teh kakaraeun asup kanu kararieu asa kasima ret hiji kamar anu pantona muka ebreh di jero kamar tempat sare make kulambu anu ditaretes hiasan kembang tina emas kembang ros jeung melati ngampar dina kasur sengitna mani melengseng nembrag irung teras lebat Kang teu kedah isin pan salira teh tamu agung Sim Abdi urang nepangan pun biang dilebet Kang eta putri geulis teh ngabenyeng ngajak ka jero gedong rek nepungan ibuna cenah aya saha Nyai jiga aya tamu lalaki ujug-ujug aya nyampeurkeun awewe sakoloteun nyi putri geulis deui bae
awakna jangkung ngenjang pakulitan hijau carulang di kabaya panjang sinjangna batik sareng koneng. Ieu tamu agung Bu anu sumping ti alam manusia. Sok atuh cali kurang ngobrol sakalian saliakeun tuangeun sareng leuteun. Eta ibu Putri bagur-bagur teuing padahal karek oge tepung. Ujang ibu di dieu hirup duaan, ibu rarandaan, ari anak ibu masih parawan kene. Kabeneran hidup datang ka dieu. Si ibu teh dari anaker ngabagiakeun, ngajak ngobrol, nyaritakeun dirina. Punten Bu, tadi teh kukupingan kadongkapan sib abdi teh nyebat kaleresan. Kaleresan kumaha Bu? Mairan kana caritaan si ibu bari hayang hafal karena maksud caritaanana. Muhun kaleresan pisan ibu teh nuju milari pisalahkeun jeung anak ibu. Katingalina hidup cocok jang pisalahkeun anak ibu. Pisalahkeun Nyi Putri. Muhun Ujang kumaha kitu teu bogoh. Kurang geulisna anak ibu teh. Aduh, sanes kitu Bu. Tuang putra geulis camperni, geulis taya bandingna. Nanging pan abdi mah tos gaduh bojo. Atuh teu sawios Ujang, asal hidup daek kawin anak ibu. Sagala kahayang hidup bakal dicomponan. Anu leres Bu? Ih, nyaan hayang mobil sabaraha, hayang sawah sabaraha lega, hayang gedong siga kumaha. Ku ibu kabeh bakal diturunan asal Ibu Ratu teh panjang lebar kucaritaan pangbibita. Padahal teu dibibita oge ningali rupa jeung tangtungan anakna anu sakitu geulisna bet asa pinanggih bagja anu taya hinggana. Asal kumaha Bu? asal itu bae tuh. Asal dipanguarkeun tangkal waru anu aya di sisi gawir belah ditutup. Ibu Ratu teh nunjuk ka palebah lamping anu mungkawing. Di luhurna aya tangkal anu ngan hiji-hijina nyaeta tangkal waru. Ret ngereret kana panuduh Ibu Ratu ngahuleng raga meneng pikir mangtung mapai-mapai kahirupan anu lawas anu pinuh ku kawaas ebre kaasih indung yuh lindung ngageberan lelembutan mahanaan celak cimata murag masihan pipi repeureun hate kumambang kumalayang ras inget kana kanyeri kapeurih ras deui kana hirup nu lieu eueuh ragap taya suara budak anu melas melis nahan lapar atra dina pangreungeut deudeuh teuing. Kang, kunaon bet ngahuleng? Teu bogoh ka abdi teh nya. Keur ngahuleng aya suara halimpu pipireun ceuli. Awak nu geulis karasa haneup. Ngagilisir kana tonggong. Hate deg-degan, bulu punuk harudang, asa muriang teu manasan. Nya, kunaon Ujang? Kawas anu ragu-ragu. Pan cenah datang ka dieu teh pedah teu tahan ku kasangsaraan. Cenah hayang beunghar, lobak libuk ku harta banda anu ngaleuya. Ibu Ratu mairan carita kawas anu ngabacaeun yen dina pangrasa diri pinuh ku kabimbang. Duh, leres pisan. Pangna jauh di jugjug, anggang di teang, lunta ka tempat hara-haraeun, pada hirup di dunia teh pinuh ka nyeri kapeurih. Sangsara balangsa taya kaboga. Tapi najan tujuan diri kalangsu,
dina jiwa tetep nyang karumasaan teu sanggup kudu nyieun lampah doraka. Ujang geus loba jalma anu ngadon tapa di dieu. Di ieu katempatan pisan pada hayang bisa ngawin anak ibu, pada hayang beunghar, tapi kabeh oge teu aya anu kapake ngan hidep anu pantes nangkeun anak ibu. Muhun kunaon atuh akang teh bet kawas anu nampik Kasim abdi. Cenah saur akang abdi teh geulis. Cenah tisaprak ningali oge akang teh kabunggulengan. Kari-kari ayeuna ditaros tineung bet kalah ngabalieur. Nu geulis nyorocos cumarita bari ngendek-ngendek pepeuteyan. Mun seug kurang kuat iman pasti leeh serah bongkokan. Duh Nyai geulis bogoh mah kaliwat saking disaprak tepung asa kabunggulengan ku salira, tapi kacinta jeung kaasih akang ka anak jeung kanu jadi indung. Salangit luas moal bisa disilihan ku harta banda, moal bisa ditukeuran ku istri geulis, tong boro ukur rasa bogo dalah nyawa sorangan siap dipake tandon bikin ngabela anak jeung ngabela indung bapa. Hapunten akang Nyai. Kumpul deui pangacian, eling deui kana diri, eling ka Purwadaksi. Hirup di dunia ukur ngumbara, keur naon nyieun lampah hirup anu mangpung kasarung. Najan kata langsara, ari kumpul jeung kulawarga bari tetep aya dina kaimanan mah, kabagjaan pasti kasorang. Nya teu nanaon atuh Jang, ari hidup nyokot pilihan kitu mah. Emang ibu oge terang, anjeun lain jalma samanea. Ngan hiji waktu mun anjeun aya kerepet mah, geroan bae ngaranni putri anak ibu, pasti bakal datang mantuan anjeun. Kang, nah akang bet kitu. Padahal sanaos teu aya tumbal oge abdi kersa dikawin ku akang. Nyi Putri nyarita bari cuma limba awakna nangteup kana tonggong kawas anu ngolok sangkan daekeun ka manehna. Inni tawakkaltu Robbi wa Robbikum, hampura Nyai. Barang ngucap itu ujug-ujug bumi alam ngarieg, inggeung bakat kureuwas luncat keluar. Tapi teu jauh sabab aya nu nangpod dina tonggong. Jigana Nyi Putri masih nangkep kene. Eureun lini bumi alam jadi poek merdong. Lampu-lampu anu tadi caraang bet teu katingali deui. Gedong sigrong leungit dina poekna peuting. Sakuring bungking balik asal jadi deui leuweung geledegan. Ngan untungna bulan keur bijia cahayana. Nyi Putri karasa keneh nangpod dina tonggong. Dirampak ka tukang, maksudna rek ngalepaskeun rangkulan Nyi Putri. Bet anu karampak teh asa aneh, awakna jadi beuki leutik, jeung anu tadina lemes bet jadi kasar asa sisitan. Panasaran dilieug anabreh. Tobat, ampun, Roy, Orai, tulung. Tenolih di kapoek berletak umpat sakal alumpat lampet. Tunggul dirarud catang dirumpak. Tiguling kana lamping ngagulutuk. Nepi ka sisi walungan teu dirasa najan aya anu ngeri. Terus bae mangprung lumpat nembus beleg-belegna peuting. Di kajauhan dedengian teh disada aya nu ngageroan, malah asa beuki deukeut. Hi, bararaid teuing. Pataka Harja Ciamis. Nah pamirsa, mung sakitu anu kapihatur, kirang langkung nasib kuring nyuwun dihapunten. Sakali deui kade ulah hilap di
hurungkeun atarapi ditekan subscribe-na supados tiasa langganan gratis. Tiasa trust nyontonan dongeng-dongeng anu enggal di channel Politikus Cilik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.